Mantra nyaeta rakitan basa anu mibanda unsur-unsur puisi saperti Purwakanti jeung Wirahma anu dianggap mibanda kakuatan gaib. Mantra jelas lain kecap nu asalna tina basa Sunda. Mantra asalna tina kecap basa Sansakerta. Mantra asalna tina tradisi Hindu kuno. Mantra diwangun ku kecapan nu ngandung wirahma. Jelas patokanana puguh itungan engangna tungtung kalimah ngalagena. Awalna mantra dijieun ku para pandita. Kalimah nu diwangun mangrupa getring rasa pamenta manusa ka Sang Mubawisesa. Mantra awalna aya dina kitab Sutra Para Pandita. Di tanah Pasundan, mantra ngajirim jadi rajah, jampe, jeung jangjawokan. Salian ti ngandung ajen inajen, kaendahan atawa etestis, jeung ngandung kakuatan gaib atawa magis. Basa anu digunakeun dina mantra oge mibanda sifat nu hese ditangkap maksudna. Mantra dipapatkeun ku nu boga maksud hayang meureuhkeun nu sejen atawa najeurkeun komara pribadi. Mantra teh sabenerna lain kecap pituin urang Sunda, tapi salah sahiji kecap hasil kaseundehan ku basa Sansakerta. Dina kamus Jonathan Rick, Dictionary of the Sunda Language of Java, Leng Enko Batavia dina taun 1862. Malah Suhamir dina catatan sajarah Sunda 2 hiji ensiklopedia Sunda, majalah Kujang TN.4.288 mere katerangan anu meunang nyutat tur diterjemahkeun tina Sangyang Siksa Kandang Karesian taun 1518. Tea anu unggalna kieu. Hayang nyaho bab aji-ajian jeung jangjawokan di sakeuhening aji mantra, jampe-jampean, susuratan, isim, sasaranan, kasarangan, pawajagahan, puspaan, susudaan, hirup-hirupan, tunduk ijem, pararasaan, tanyakeun ka Sang Brahmana. Hartina sakeuhening cutatan oge puisi-puisi kaasup aji mantra kayaning asihan, jangjawokan, ajian, rajah, jampe teh sok dikumkeun ku hiji istilah nyaeta aji mantra anu osok diucapkeun lisan bae, diapalkeun, diajarkeunana nurutkeun warisan nu diturunkeun leluri. Sabab aji mantra teh sifatna rusiah, jadi kudu diapalkeun tur ditentremkeun. Kukituna aji mantra teh kaasup sastra milik Balarea anu disebut tradisi lesan tea. Geus awor jeung masarakat pendukung budayana. Malah mah bujangga anu kasebut leuit tradisi lisan oge geus teu apaleun deui yen maranehna anu ngahasilkeun seni sastra eta. Keur umumna masyarakat tradisional oge keur urang Sunda, aji mantra teh mibanda sifat magis anu kentel. Lain bae ku mangsa harita atawa baheula, oge ku jaman kiwari masih keneh aya nu miboga anggepan cara kitu. Kusabab aji mantra teh biasana diwaris satutur sarundayanana. Ari anu disebut magi nyaeta pamake manusa pikeun ngahontal paneja ku cara-cara istimewa, dumeh ku cara biasa mah moal mateuk. Sacara teori magi teh sarupaning tarekah keur ngajawab masalah kahirupan anu aya di luareun wates kamampuan akal manusa, utamana masalah-masalah anu dianggap gaib. Ieu menurut Kucoroningrat dina metode antropologi penerbit Universitas Indonesia Jakarta dina taun 1858
halaman 184 nepi ka 187. Numutkeun P.J. Bauman, terjemahan Sugito Sujitno, Sosiologi, Pengertian dan Masalah-masalah Yayasan Pendidikan Masyarakat Jakarta dina tahun 1857 halaman 132 nerangkeun aji mantra nyaeta paripolah magi anu maksudna pikeun ngahontal pasejaan nu ceuk pangrasa manusa aya di alam supranatural. Kusabab alam supranatural teh digeugeuh ku kakuatan sakti. Paripolah magi teh dasar-dasarna mah mangrupa usaha pikeun muraba jeung ngagunakeun eta kakuatan sakti teh oge pikeun miceun rered dina jiwa manusa anu asalna tina kahayang kaleulewihi. Ku kituna paripolah magi teh teu bisa dibere alasan anu logis sabab dadasarna aya jeung gumantung dina kapercayaan anu disebut sistem religi tea. Salah saurang ahli religi E.B. Taylor netelakeun aji mantra teh nu ngandung magi dadasarna napakna dina kapercayaan anu kasebut sistem religi. Anu intina kasadaran manusa kana ayana jiwa yen obahna alam teh aya jiwa nu ngalantarakeun disatukangeun kajadian-kajadian di jagat ieu. Walungan ngocor, gunung bitu, dinigingeung, angin belimbungan, sarengenge nu nyaangan oge ngobahkeun tilu waktu di dunia. Isuk, berang, peuting, nepi ka tutuwuhan hariru. Jiwa alam teh tuluy dipijalma. Dipercaya mibanda kahayang jeung pikiran nyaeta nu satuluyna disebut dewa-dewa alam. Dewa-dewa nu disebut dina aji mantra minjem tina basa Sansekerta keur nyebut zat lemes anu mere kekuatan jeung bisa ngobahkeun. Salah sahiji aji mantra oge diwanohan dina kasadaran tawa budaya Sunda anu tembung pisan dina istilah oge babasaan sapopoe jeung tali parantina, lelembutan, pangacian, nyawa ngabaju sukma. Ku ayana kayakinan nyawa anu tarapisah tina badan satungtung hirup di dunia keneh mah pisan pisah soteh di mana manusia paeh. Ayana keyakinan jeung kapercayaan yen nu disebut lelembutan dina keur hirup keneh bisa pisah ninggalkeun raga nyaeta dina waktu sare. Papanggihan lelembutan salila kumalayang teh aya nu disebut impian. Pangacian mah kureuwas apan osok kabur. Kusieun nya kitu keneh. Oge sukma teh bisa nyurup atawa nipis oge bisa ditepungan. Aji mantra atawa mantra-mantra Sunda nyaeta kayaning asihan, jangjawokan, ajian, singlar, raja, jampe, pamake anu dipakena teh sagawayah. Hungkul ngan dina paripolah magi bae nyaeta di mana rek ngahontal pasejaan anu ceuk pangrasa manusa aya di alam gaib. Aji mantra teh dipapatkeunana kalayan tujuan pikeun murba jeung ngagunakeun kakuatan sakti anu ngageugeuh alam gaib teh. Mangka kekecapan nu diucapkeun teh ngandung kakuatan magis. Aji mantra digunakeun pikeun komunikasi jeung sukma, pinunjul lan rahayu salamet pada mika asih ku sasama, saliring laku lampah, pinareng jeung hasil dina leumpang, nyeupah, midang, nganjang, masamoan, nguseup, tataneun. Jeung ari anu pangreana tumali kana laku
tatanen saperti nyacar, ngaduruk, macul, ngasek, tebar, tandur, pae lilir, pare mapak daun, nyawer, dibuat, mukul endan, ngageugeus, ngakut, ngukusan pare, unggah ka leuit, muka panto leuit, ngelap pare, nyokot pare tina leuit, nutup pare tina leuit. Nu maot saumpamana bedas tohaga jeung awet ngora, rahayu lembur, rajakaya, pepelakan jeung ingon-ingonan. Lain ti eta, aya oge paranti mergasa nu lain, sangkan paeh atawa gering. Aya oge mantra pikeun ngariksa kebon, pepelakan, pare, tur sangkan henteu diganggu ku sasatoan, satoleuweung, hujan, angin, sarupaning, guludug, hama, tur anu lain-lain. Mantra oge aya nu dipake pikeun nyinglar jurig, kuntilanak, lelembutan, anu sok jail tur ngaganggu, nyieun babakan, nyicingan tempat, naklukeun siluman-siluman, nulak gawe nu jail kaniaya, ngaruat, caah, hujan, pamunah impian goreng, mijampe nu gering, welas, tur nyegerkeun panyakit, ngajampe nu kacilakaan. Ngan mantra-mantra Sunda mah saeutik pisan anu sifatna magi hideung atawa istilahna mah black magic anu tujuanana nyilakakeun atawa deleka. Tapi sifatna leuwih kanu sifatna mantra bodas anu tujuanana pikeun karahayuan, pikeun nyageurkeun, pikeun kapunjulan, jeung pikeun pikaasi. Oge makhluk-makhluk lemes anu disambat teh reana makhluk lemes anu hade, anu gegedena asli pribumi, tapi aya oge saeutik anu kasindeuhan ku Islam, tapi ukur dina kecap-kecapanana bae. Ada budaya yang merupakan sejarah, ada budaya yang merupakan cuma cerita dari orang tua gitu, dari leluhur kita. Nah kalau Mubur Suro di sini, Mubur Suro itu adalah sejarah Nabi Nuh alaihissalam dulunya. Jadi istilahnya dari Nabi ini. Jadi sedikit tidak mengandung unsur agama. Nabi Nuh itu zaman dulunya itu sudah Islam, menciptakan bagaimana caranya bahan makanan beras cuma sedikit, kalau di nanak nasi itu tidak mungkin cukup, sehingga mengadakan inisiatif membuat makanan dari bubur dicampur. Mubur Suro itu mubur yang dicampur 1000 macam makanan. Mantra atau anu disebut jampe-jampe anu didasarkeun tina agama Hindu nyaeta omongan atau ucapan anu ngandung kekuatan gaib anu saperti boga niat jahat kana sejen, sarta biasana dipake pikeun melet awewe. Ieu numutkeun Badudu Zen dina taun 1884 halaman 852. Nu kadua, mantra tiasa lebet kana bentuk puisi bebas anu ngandung kekuatan gaib sareng ngagunakeunana teu tiasa sambarangan. Katilu, mantra biasana diucapkeun jeung ku cara diapalkeun. Maksudna supaya bisa ngagunakeun kekuatan gaib anu aya dina mantra eta supaya naon anu dituju bisa kapanggih.
Tina sababaraha rupa teks mantra anu bisa dikumpulkeun, urang tiasa mendakan jeung nunjukkeun sebutan atawa ngaran kuasa imajiner. Di antarana sababaraha nyaeta saperti Pohaci, Sang Hyang Asri, Batara, Batari, Sang Enceng-enceng, Ratu Pangeran Hanatarum, Malaikat Incer Putih, Raden Anggal Keling, Pangeran Angga Waruling, Sang Mutiara Putih, Sang Ratu Mangguluh, Sikabayan, Lurah Dalem Tungga, Sang Kuryang, Guryang, jeung lain sajabana. Kadua, dina teksna ngandung kalimat atawa prosa anu nganyatakeun si anu ngucapkeun mantra aya dina posisi anu leuwih kuat, anu otomatis nyingharupan pihak anu lemah. Ieu mungkin kaasup kana samodel pamikiran diri sorangan. Contona, awaking kasep sorangan malik welas karunya ka aing, da aing ratu asihan ti buana panca tengah. Ciri anu katilu ngahubungkeun jeung kana konteks puisi anu mangrupikeun kalajengan tina gaya sastra Sunda kuno jeung carita sisindiran atanapi pantun, nyaeta mere harti pikeun ayana desakan atawa parentah anu mana salian ti parentahan oge bisa mangrupa pangeling anu tegasna jeung bersifat imperatif jeung persuasif. Misalna, mangka langgeng mangka tetep, mangka urip kajayaan, nu kosong pangisiankeun, nu celong pangminuhankeun. Ciri anu kaopat masih patula patali sareng puisi, nyaeta rima-rima anu aya dina mantra masih bisa ditalungtik berdasarkeun wirahma mantra, purwakantri mantra, jeung ulangan-ulangan ucapan anu aya dina jero isi mantra. Contona misalkeun wirahma mantra asihan aing si burung pundung, maung pundung datang amum. Conto purwakantri dina mantra saperti ucapan asihan aing, nyaeta kecap a jeung i. Contona dina pangulangan ucapan nyaeta saperti maung pundung datang amum, badak galak datang depa, orai laki datang numpi. Tah anu jadi pangulangan dina ucapan mantra teh nyaeta ucapan datang. Ciri anu kalima nyaeta ayana lintas kode basa dina mantra anu aya di sakitar priangan ujung baduy. Bahasa Jawa anu mangrupikeun logat Cirebon sareng Banten diserap sautuhna atawa disesuaikeun jeung letah urang Sunda dina sababaraha mantra saperti kidung nambah alas, kidung rempak baya, jeung asihan kinasihan. Nya kitu oge aya sarupan tina bahasa Arab anu biasana digunakeun dina doa secara Islam dina sababaraha mantra tepi kaeces ayana. Lamun ditalungtik tina segi eusina, mantra bisa digolongkeun kana dua golongan, nyaeta mantra keur kasalamatan atawa kamaslahatan. Misalkeun mantra eta diangge ubar pikeun ngobatan jalma anu gering atawa keur dipake ngajagaan pepelakan supaya teu keuna hama, maka diparancahan make mantra. Nu kadua, mantra keur nyilakakeun nu sejen saperti teluh, anu mana teluh eta sok dipake pikeun nilaraan ka anu sejen. Sareng pami ditalungtik tina kagunaanana, mantra dibagi kana genep bagian, nyaeta hiji saperti jangjawokan, kedua asihan, tilu jampe, opat ajian, lima singlar,
jeung anu kagenep nyaeta raja. Jang nyawokan nyaeta sarupa jampe tina basa Sunda atawa basa Jawa. Contona jang jawokan paranti dipupur. Pupur aing pupur panyembur. Panyembur panyangkir rupa. Nyalin rupa Kidewata. Nyalin sari widadari. Nyatarang lancah menterangan. Nyahalis katumbirian. Nyairung kuwung-kuwungan. Dideuleu ti haruk sieup. Disawang ti tukang lenjang. Ditilik ti gigir lentik. Mangka welang mangka asih. Kanu dipupur ditenjo ku saider kabeh. Ieu mangrupakeun tina pedaran sastra Sunda karya Tatang Sumarsono. Anu kadua nyaeta asihan atawa pelet. Asihan nyaeta sarupa jampe anu boga tujuan supaya dipikabogoh ku lawan jenis. Contona asihan si burung pundung. Asihan aing si burung pundung. Maung pundung datang amum. Badak galak datang depak. Orai laki datang ngumpi. Burung pundung burung cidra ku karunya. Malik kulas malik asih ka awaking. Asihan ieu tina panyungsi sastra karya Yus Ruyana. Nu katilu jampe nyaeta kalimat atau ucapan anu dianggap boga jeung ngandung kakuatan. Anu mana kakuatan eta dipercaya bisa ngaleungitkeun panyakit, ngusir balai jeung roh-roh jahat. Jeung sajabana anu dianggap bisa ngamadaratkeun. Contona jampe dicocok kala. Kalaka kaliki kala lumpat ka sisi cai. Aing nyaho ngaran sia kulit cai. Tawa tawe tawa ku sang indung putih. Tiis ti peuting waras ti beurang. Paripurna hirup waras. Anu kaopat rajah atawa rajah pantun nyaeta bagian awal carita tina lalakon pantun. Sanyana rajah eta eusina teh mangrupakeun pujian, hormat, sareng menta widi kanu maha kawasa saperti kadewata, karuhun atawa luluhur keur menta pangraksa supaya diidinan jeung dibere hampura ku nu maha kawasa. Contona saperti Rajah Citra Kasunyian. Hong Citra Kasunyian, Hong Citra Kasundulan. Jeleg bumi, jeleg manusa, jeleg setan. Manusa wisesa, setan sampurna kersaning. Allah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rajah ieu tina panyungsi sastra karya Yus Ruyana. Anu kalima nyaeta ajian. Nyaeta bacaan ilmu gaib anu gunana supaya menang kekuatan. Contona ajian kabedasan. Dampal suku ngabatu datar, bitis ngabatu wilis, nyurup ka badana, nyurup ka sumsumna. Getih sabadan, bedas ngala ka aki. Ajian ieu tina pedaran sastra Sunda karya Tatang Sumarsono. Anu kagenep nyaeta singlar. Nyaeta puisi mantra anu tujuanana keur ngusir musuh sato jeung roh-roh halus. Contona singlar ka musuh. Curulung cai ti manggung, barabat ti awang-awang, cai tiis tanpa bisi, mun dek nyatru ka si itu. Mun dek hala ka si eta, anaking palayas teuing. Singlar ieu tina panyungsi sastra karya Yus Ruyana. Aya oge conto nu lain saperti jampe nganjang. Si Semar datang, si Tagog puyuh gumuyuh. Sangkan hewan sangkan mati, ngaran talaga dicai. Sabulan menang ngaherang, dua mana
ngalalanggeng. 3 mana gumulung, 4 mangrupa, 5 na usik, 6 bulan Kumurullah, 7 bulan Jayanata, 8 bulan Conggeang nu larang malik kahandap, 9 bulan Godebag ka mata sare, ao tandana rupana, si risih si marangasih, si rasah si manaranewa, seueur ratu komo irut, seueur menak sacakan sewa dewata, komo luut komo anut, komo welas komo asih ka awaking, awaking gejeleg sorangan.